Dina kahurupan urang tangtos henteu sadaya atanapi ulah sadaya hal gumantung kana mujizat. Namun aya waktos-waktos tertentu anu memang meryogikeun mujizat. Utamina Sampurasun. Kumaha damang pamiarsa, mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti salawasna. Pamiarsa pangjajab urang tepang deui di acara Gendra Kahuripan nembe tos didugikeun ngalangkungan lagu kidung rohani. Mugia kidung eta tiasa janten panglilipur
kangge pamiarsa sadaya. Pamiarsa dinten ieu genra kahuripan bade ngagunemkeun perkawis kurnia mujizat sareng kurnia nubuat. Nah, eta teh naon nubuat teh? Nya panginten engke sakedap di sagedeungeun sim kuring aya Pak Adang nu janten narasumber. Pak Adang, damang. Puji Gusti, saya Nuhun sareng Ibu Rida. Hatur nuhun. Sami-sami. Ieu Padang nu tadi dicarioskeun ku abdi. mohon. Ieu urang teh bade ngaguar perkawis karunia kurnia mujizat sareng nubuat. Tah ieu aheng pisannya Leres. roh suci anu ngancik di diri urang ieu maparin kurnia mujizat sareng nubuat. Leres. Nah, zaman kiwari kan memang urang teh teu miturut etangan mah tos lebet kana zaman akhir. Nya janten seueur jalmi anu gagaduhan titinggalan perkawis itu perkawis ieu. Tah ieu kumaha pangandika Gusti nyarioskeun kawasa roh suci nu aya di diri urang teh maparin kurnia mujizat sareng nubuat ieu kangge palawargi percanten ka Gusti. Leres pasam ieu teh hiji hal anu sae pisan janten aya paripaos cenah. Mujizat paling ageng di antawis jalmi nyaeta upami aya jalmi anu teu prayogi mujizat. Mujizat paling ageng upami aya jalmi nu teu prayogi mujizat. Leres. Margi hartosna mujizat teh hiji hal anu dipiharep dipikahoyong ku seueur jalmi. Leres. Dina sagala rupi kahirupan patali sareng panyawat, patali sareng ekonomi. Hoyongna sadaya jalmi teh kenging mujizat we. Eta seueurna. Kumargi kitu paripaos ieu nyangemkeun yen paling ageng mujizat di antawis jalmi nyaeta upami jalmi teu prayogi mujizat. Ayeuna urang cumarios perkawis ieu. Rupina patali sareng mujizat teh Gusti oge nyangemkeun yen ieu paparin ti Gusti ngalangkungan Roh Suci. Naon mujizat dina paningal atanapi upami ngangge bahasa Indonesia mah perspektif sudut pandang paningal secara rohani. Mujizat teh hartosna nyaeta pamarentahan Allah. Margi mujizat teh ngabuktoskeun kakawasaan Gusti Allah. Sanes mujizat rohani upami nu dibuktoskeunna sanes perkawis Gusti Allah. Malihan teu tiasa disebat mujizat upami eta teu sumping ti sanes ti Gusti Allah. Upami jalmi tiasa midamel hal nu aheng, kirang kumaha zaman ayeuna. Misalna komunikasi. Zaman kapungkur mah pahaok-haok ti pasir ka pasir. Seueur gangguanana. Ayeuna mah benten nagara, sanes pasir hungkul nu diungkulan teh. Laut oge tos teu aya watasanana. Tapi eta sanes mujizat. Hartos mujizatnya eta kakawasaan Allah anu dipintonkeun ngungkulan naon nu tiasa dipidamel ku manusia. Sok sanaos ka ayeuna teknologi komunikasi aheng kangge urang, tapi eta sanes mujizat. Mujizat Gusti Allah langkung aheng tinu sabodeh kitu. Margi tujuanna naon? Mintonkeun supados yen Gusti Allah teh leres-leres anu nyepeng kawasa. Eta mujizat teh sanes kangge tujuan sanes, tujuan utamina teh eta. Ngabuktoskeun yen Allah anu kagungan kawasa. Sate acan dilajengkeun hayu urang tinggal dina hiji Korinta 12 ayatna nu ka-10. Salaku dadasar pikeun urang kangge ngartos patali sareng mujizat ieu. Hiji Korinta 12 ayat 10 punten pangaoskeun. Kieu unggalna pangandika Gusti. Ku eta roh aya anu dipaparin kamampuh bisa nyieun keajaiban-keajaiban. Aya anu dipaparin kamampuh bisa ngawejang. Aya anu dipaparin kamampu bisa ngabedakeun kamampu anu ti asalna ti eta roh jeung anu asalna lain ti eta roh. Aya anu dipaparin kamampu bisa nyarita dina basa-basa anu ajaib. Anu dipaparin kamampu
bisa nerangkeun hartina eta basa-basa. Ku eta roh dipaparin kamampu kangge ngayakeun mujijat atapi hal-hal anu aheng. Dina kahurupan urang tangtos henteu sadaya atanapi ulah sadaya hal gumantung kana mujijat. Namun aya waktos-waktos tertentu anu memang meryogikeun mujijat. Utamina dina waktos-waktos di mana manusia secara sadar henteu tiasa ngahontal hal-hal eta. Contona mujijat remen kajantenan upami dina hal kacilakaan. Kacilakaan tiasa janten mujijat. Sakadahna kacilakaan parna namun kumargi pitulung Gusti tiasa salamet sareng sajabina. Kumargi kitu eta mujijat. Seueur jalmi-jalmi anu ngalaman tos upami dina bahasa Indonesia mah putus asa cenah. Tos teu aya deui bongbolongan dina kahirupana ku panyawat, lajeng anjeunna sumerah ka Gusti, masrahkeun diri gumantung ka Gusti, janglar nampi malihan damang. Ieu mujijat. Seueur jalmi anu divonis ku ahli medis tos ngalaman kanker stadium anu akhir, stadium 4 biasana, sumerah ka Gusti damang. Di tempat abdi aya oge alumni anu ngalaman kitu. Mangsa anjeunna divonis kanker stadium 4, anjeunna nyangemkeun daripada angkat berobat teu aya kapastian, tos masrahkeun diri ka Gusti, malah damang. Anjeunna pelayanan, ngalalayanan, ngabewarakeun pangani ka Gusti, malah damang. Ieu saya pisan. Tah ieu mujijat. Hal-hal anu kajantenan kangge mintonkeun naon? Kangge mintonkeun kakawasaan Allah, pamarentahan Allah, eta tujuanana. Numutkeun Alkitab, mujijat kedah tiasa ngawangun iman. Kedah mintonkeun kaasih ka nyaah Gusti Allah, ka manusia ka alam. Supados naon? Manusia raket ka Gusti Allah. Ieu fungsi dina mujijat. Upami gaduh mujijat, ngalaman mujijat, tiasa midamel mujijat, tapi nebihkeun jalmi ti Gusti eta sanes mujijat. Gitu. Tah Bu, ieu perkawis mujijat Bu ye. Memang saya pisannya orang tiasa ngartos mujijat teh naon, tak ayeuna kinten-kinten wargi-wargi urang atanapi urang-urang pandangan mujijat teh ieu tiasa aya kajantenan keneh teu di zaman kiwari. Mohon. Katarosan anu sae pisan. Gampil eta ieu. Leres. Kumagi hal-hal keahengan Gusti kan ya. Mohon. Satea acan diwaler abdi tiasa teu nyebatkeun hiji kata ti bahasa Inggris. Mangga naon teh Bu? Cobi upami abdi naon ka Kang Sam, abdi nyebat smile. Kang Sam bade kumaha? Smile mah kitu. Ya, gitu nya. Kang Adang. Smile. Tapi smile oge tiasa ki hartosna. Mau bahasa Inggrisnya? Mohon cobi. Smile. See miracles in life every day. Wow, aya hartosna eta nya. Aya hartosna jantan urang teh tiasa ninggal mukjizat dina kahirupan urang sadidinten. Mujijat Gusti nya. Mujijat tangtos. Si nate Gusti nya. Tangtos. Kan tadi ku Kang Adang tos dikeluarkeun. Pami mukjizat sanes ti Gusti, sanes padamelan Gusti mah kan sanes mukjizat. Sok sanaos ahengna padamelan eta. Tapi upami ngang saukur mintonkeun kakawasaan manusia mah sanes ti Gusti eta teh nya. Janten abdi percanten masih keneh lumangsung ayeuna. Masih keneh berlaku ku Gusti teh masih tiasa aya mukjizat. Aya hiji kasaksen kenging. Makan tenan Bu, saya tapi eta mah ieu kaitanna sareng akademis eta mah sarios. Janten kieu abdi teh aya alo anu hoyong sakola ngalajengkeun pendidikan level S2. Teras tos katampi di salah sahiji negara anu kapungkur teh istri presidenna tos kuliah di ditu. Abdi teh nyares, "Ai kamu teh kumaha tos ditampi atos we ka ditu?" Kitu pan. Terus anjeunna teh, "Henteu bi, abdi mah alim ka dinya."
bade ka mana atuh sakola teh? Ada sebatkeun universitas terbaik kahiji di dunia. Oh ya, aya di aya di Kerajaan Inggris. Oh. Terus abdi teh kieu, aduh kamu manya meni mustahilnya Kang. Meni mustahil teh. Kumargi abdi teh ngabantos anjeunna kanggo ieu diajar bahasa Inggrisna kanggo IELTS gitu. Terus abdi teh pang ningalikeun atuh bi ieuna abdi resume sareng abstrak abdi kanggo penelitianana. Abdi teh meni kieu we ka Gusti teh. Sumerah pisan tapi beri jeung seuri Kang. Kieu duh Gusti ya budak teh meni mahiwal teuing atulah geus kacampi ka universitas anu hebat anu aheng gitu. Alimun ieu teh kumaha Gusti nya eta mah kumaha Gusti ulah. Terus abdi ieu di parios eta riset anjeunna kieu abdi tos atuh ti bibi mah kieu we sok anjeunna kumaha. Bi mangmantuankeun doa atuh nya sok ku bibi pasti didoakeun ieu mah. Kayak kumaha Gusti we ieu. Terus abdi teh seuri ka Gusti teh, Gusti mangga nyangakeun. Ieu mah mustahil tampi. Ieu tina pikiran manusia mah maneh hese ieu mah. Rasa tenang we eta teh nya tapi abdi tos ngadoa. Katampi. Katampi. Abdi teh sampe ieu mah kanggo abdi nya, kanggo kapercatanan abdi ku Gusti teh ditambihkeun pangantennya. Panggil Gusti nyaris, "Ai kamu sok nyangseurikeun anu mustahil." Tah. Etanya tiasa. Kanggo anjeunna mangga eta kanggo anjeunna mah supados anjeunna ge langkung wanoh ka Gusti. Aya Kang nu kitu teh sadidinten janten abdi teh benten ti pangalaman-pangalaman jalmi anu sanes anu pengalaman mukjizat-mukjizat. Saur abdi mah ieu teh mukjizat. Da ieu mah teu kahontal ku akal atuh. Eta teh 1000 hiji kan nu katampi ka dinya teh nya. Terus anjeunna kan kenging beasiswa. Aduh eta teh diperlakukan teh sapertos hebat we eta teh. Wow. Hebatnya. Tiasa janten contoh panginten eta teh mukjizat sawios dina kahirupan sadidinten dina perkawis akademis gitu. Mohon. Eta saya pisannya pengalaman nu ku ibu ngaraos ieu Gusti mintonkeun. Kumargi abdi teh seuri gitu. Gusti mah mungkin. Gusti teh tingali. Mohon. Sapertos ambu saranya. Mohon ya gitu ya. Disanggemkeun janji Gusti teh janten gumujeng anjeunna ge. Datu percanten. Kajantenannya. Mujizat terus. Tah model kitu. Bu, eta hal panginten hal-hal nu istimewa. Nya istimewa. Tapi kinten-kinten aya teu padang tau Bu, ternyata urang teh geuningan unggal dinten teh mayunan atanapi nampi mujizat ti Gusti. Kinten-kinten tiasa teu eta dieukeun ku urang. Kantos upami ningal khusus langkung jero kana kahirupan urang bagian-bagianana. Upami dicindekeun mah laras pisan mujizat. Patali sareng kasehatan. Cobi we geura cobi. Upami urang sanes kumargi pada melayan Gusti mujizat ti Gusti, kumaha urang mastikeun sadaya sistem tubuh teh bekerja upami bahasa Indonesia. Nah urang tiasa mastikeun ku katuangan, nah tiasa mastikeun ku pangemut urang teu aya. Ieu mujizat ti Gusti. Ulah tebih-tebih lah anu paling alit teh ngiceup. Nyanya. Kumaha upami teu tiasa ngiceup? Sabaraha jam? Waduh. Fatal henteu. Fatal pisan. Nyanak motor teu tiasa ngiceup. Nya. Teu kedah sarageng peureup. Keusik tiasa lebet bahaya kana soca. Ngiceup teh penting. Tiasa ngiceup eta hartosna berkah ti Gusti. Mujizat ti Gusti. Tiasa ngiceup tapi tampolana urang teh ngaraos cenah Gusti da mujizat mah kedah anu aheng, kedah anu ageng. Anu basaja nu sadidinten mah sanes mujizat eta mah biasa. Tapi patarosana ditaroskeun deui tiasa teu ngatur otot-otot sareng sajabina supados ngiceup dina waktosna. Urang mah henteu. Sanes ngawonkeun atanapi ngalitkeun dunia medisnya. Tiasa teu ngajamin dunia medis, dokter pangsaena ge ngajamin ieu teh teras tiasa bekerja sesuai dengan fungsina. Henteu. Kapungkur di tahun sabaraha hanya zaman urang lah gitu, tahun 2000-an mah
aya hiji pemain bola di Walanda Edgar Davids namina anu salawasna ngangge kaca soca. Kumargi naon teu aya cisocana. Janten upami ngicep tiasa upami teu aya cisoca kumaha eta nyingkirkeun kokotor. Partikel-partikel nu alit teu tiasa kapikeun nya. Teu tiasa kasingkirkeun. Urang tampolana punten pisan. Tampolana urang sok ngalitkeun istilah cileuh. Padahal eta teh kokotor anu dibersihan dina soca urang disingkirkeun ngalangkungan cai soca. Ci soca teh upami meser saurna awis pisan. Samilina teh eta teh tiasa puluhan juta. Cobi we mangga ayeuna taros ka AI nya. Ci soca teh awis pisan hiji cai murni anu mung tiasa didamel ku salira urang eta ti mana sumpingna. Eta contoh Edgar Davids teh ci socana teh teu aya. Ku bahaya-bahayana kadah teras ngangge kacamata atanapi tasma anu nutup supados teu aya kotor lebet kana socana. Tiasa raksa. Eta mujijat salaras nama Pak. Janten upami urang ninggal langkung jero kana kahirupan urang. Boh dinu hal aheng atanapi hal basajan salaras nama henteu lepas ti smile tadi. Ya, eta saya miracle-nya saya smile. Nya Ninggal mujizat supaya tiasa smile. nah gitu. Upami urang kedah nanti senyum, hartosna urang ngemut ya teh mujizat Gusti. Nah upami teu tiasa senyum piraku jika beungeut kuda. Tapi memang leres, kadang abdi emutnya nuju zaman Covid geunan Bu. Kumaha teh? Zaman Covid. Kan upami jalmi anu kenging ku Covid eta peryogi oksigen. Leres. Nya oksigen, harga oksigen sabaraha. Aduh awis pisan leres. Terus waktu anu versi naon nya Covid na teh seep nya oksigen na teh kaseep. Aduh saya kemarin kan kumaha atuh. Tapi ayeuna urang free nya. Leres. Dugi ka miliaran Untuk kedah oksigen mayarnya. teu kedah mayar. Disayogikeun teras-terasan. Mujizat kedah smile. Nuhun. Kedah smile. Ku Gusti teu ditunda oksigen ayeuna mah stokna di pending heula cenah 2 menit. Eta mujizat, tapi urang tara ngucap syukur. Ngemutna mujizat teh hal anu aheng, tiasa ngapung, padahal enak ngapung ngake pesawat we ayeuna mah. Padahal kapungkur mah upami tiasa kitu teh mujizat meureun. Muhun. Leres. Aya film God Must Be Crazy. Ya, aduh, eta mah bodor pisan. Tah, eta nganggap anu hiber di luhur teh mujizat. Sami. Nah, namun ayeuna mah mujizat teh salaresna hal-hal anu basajan. Namun anu teu kahontal ku cara urang. Ku kawasa urang, kamampuh urang. Artina di dinya teh aya pamarentahan Gusti Allah anu nuju midamel. Ulah tebih-tebih. Upami kitu unggal dinten unggal waktos urang teh aya dina pamarentahanna Gusti. Leres pisan. Nah, padang yeuna ieu perkawis nubuat. Mohon kumaha? Eta kumaha tah perkawis nubuat padang? Nubuat oge sami ieu teh kurnia ti Gusti Allah. Gitu nya. Leres. Kamampuan jalmi-jalmi tertentu anu dipaparinan ti Gusti Allah kangge ninggal pikapayuneun, pikahareupeun. Boh eta patali sareng kacilakaan, patali sareng pibagjaeun, rupi-rupi. Namung sadaya nubuat anu leres dumasarkan pangantiga Gusti, nyaeta nubuat anu saluyu sareng pangersa Gusti. Sanes anu papalimpang. Hayu urang tinggal dina hiji Korinta 14 ayatna anu katilu. Ku abdi diawaskeun ka urang sadayana. Sabalikna anu nerangkeun dawuhan-dawuhan Allah mah ngomongna ka sasama manusia aya anu aya pulunganeunana matak teger matak lipur. Ayat anu kaduana anu ngomong ku basa anu ajaib basa roh ngomongna lain ka manusia tapi ka Allah. Da manusia mah teu aya anu ngartieun kana omonganana. Anu diucapkeunana ngan Allah anu uninga. Ngucapkeunana oge lantaran kajurung ku roh Allah. Kumargi kitu sakali deui ayat nu katiluna sabalikna anu nerangkeun dawuhan-dawuhan Allah mah ngomongna ka sasama manusia aya anu pulunganeunana matak teger matak lipur. Janten anu ngadamel atanapi anu nyangemkeun nubuat teh
ieu teh pangersa Gusti Allah. Ngalangkungan jalmi kangge sasama jalmi. Kangge naon di dieu disangemkeun? Kangge naon? Aya pulunganeunana, hartosna aya mangfaatna, aya faedahna, aya dampakna. Matak teger. Upami cariosan Gusti Allah henteu matak tagiwur ka jalmi. Justru jalmi anu tadina nuju tagiwur, nuju honcewang, nuju hariwang, nuju kabaud ku rupa-rupa kasieun, ngadangu eta nubuat janten tingtrim. Janten teger anu tadina lemah salirana, teger deui, kiat deui, jag-jag deui, waringkas deui, anu lemah hatena ditegerkeun deui. Ieu upami nubuat ti Gusti Allah. Salajengna naon deui cenah? Matak lipur. Hartosna naon? Tiasa ngantunkeun hal-hal anu ngaberatkeun dina diri. Jadi dililipur. Janten bunga, janten teu museur deui kana kanyeri, henteu museur deui kana kasesah, boh eta kasesah ekonomi atana bisa jabina. Eta upami nubuatna sumping ti Gusti Allah. Tujuan nubuatnya eta kangge ngabangun, kangge masihan nasehat, kangge ngalilipur. Kurnia nubuat kedah diuji dumasar pangandika Gusti. Upami teu saluyu sareng pangandika Gusti, henteu nyumpingkeun kasajahteraan, katingtriman, kadamaian, cantang tos nubuat. Misalna, engke tahun payun bakal aya masalah ekonomi misalnya. Eta kalebet nubuat teu? Tiasa janten nubuat, tiasa henteu. Upami henteu nyumpingkeun katingtriman ka jalmi, tangtos sanes nubuat. Sok sanaos anu dicarioskeunna ka payun teh nyaeta masalah, tapi ieu upami sumpingna ti Gusti tangtos jalmi wios we da abdi mah gaduh Gusti. Bade kumaha oge da gaduh Gusti. Tapi anu henteu mah pasti tagiwur. Saha jalmi anu resep upami dipasihan terang ka payun bakal susah. Teu aya sadaya ge hoyong anjeun ka payun baris sukses. Anjeun ka payun baris jamuga hoyongna kitu. Namun pangandika Gusti benten sok sanaos bewarana sanes bewara sae namung katingtriman. Ieu janten ciri khasna. Bu, ieu asa-asa sapertos urang teh tiasa noong deui ka jaman anu kapungkur. Dina waktos Gusti Allah lami teu mintonkeun ieu zaman kiwari ya Bu. Zaman kiwari menurut Ibu ye. Ayeuna kan zaman akhir. Seueur anu nyarios itu, nyarios ieu, perkawis ekonomi, perkawis hal negara itu negara ieu. Oh seueur we kasumpingan Gusti Yesus iraha-irahana. Tah kinten-kinten ya Bu. Peryogi teu nubuat-nubuat eta zaman kiwari kangge ngiatkeun urang iman percantan ka Gusti Yesus. Abdi ningalna kieu Kang Sam, kautamianna kanggo para pamimpin rohani atanapi pamimpin gereja anu uninga pangandika Gusti anu parantos jero pangintennya tos langkung jero ti jamaahna nyalira atanapi ti jalmi-jalmi basajan kade pami ngadunggikeun dawuhan Gusti naon anu dipikahoyong ka Gusti teh ulah sakaba-kaba ulah sakayang anjeun janten aya istilah kapungkur mah kieu nya Kang nubuat sareng lubuat. Oh iya. Nubuat mah ti Gusti. Upami lubuat mah maneh nu majieun-jieun teh kitu. Janten pami tah sakedap punya waleran Ibu engke urang teraskeun di obrolan Gentra Kahuripan salajengna. Kumargi waktosna sae. Ya kasengkar ka waktos urang. Apunten punya. Teu sawios. Pamirsa obrolan perkawis kurnia mujijat sareng nubuat ieu janten panasaran urang. Supados urang eces centre perkawis hal ieu ngartos perkawis hal ieu urang sakseni acara Gentra Kahuripan salajengna. Mung sakitu Gentra Kahuripan dinten ieu mugia palawargi sadayana tiasa dikiatkeun perkawis hal mujijat. Gusti ngaberkahan. Rahayu.